Rawelek mundur pacaran neng jeung kakak tapi pada belum saatnya. Nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli. Hudangnya nah. Begitu hudang masya Allah sengit na aya kene. Sengit na aya kene kadeureuleukeun kene langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan. Geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh. Loba nu demo Gusti. Mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae. Langsung diijabah balepak bae. Teu kuat jasa. Ta ieu keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lalagaan. Masya Allah. Puasa teh kabagi tilu aya saumul awam nu tadi teh dahar teh ginum teh jima buka nama masya Allah pohara mantap cek Kangjeng Nabi man parihabi dukhuli Ramadan haramahullah jasadu ala niron jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka pan mantep okos urang nu mantak bunga naon sisi eta nu mantak bunga cak Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bungah kadatangan Ramadan geus pokona mah haram ka neraka aing ge bunga kunaon sok dipangmeulikeun baju ku mak teu jadi aing ge bunga kunaon ai saur sok sagala aya teu jadi aing ge bunga kunaon bonteng suri selalu mendampingiku aduh lamun bukanya kopinya teu jadi lain eta bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga geus ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek Sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat ieu jelema nu keur wudu atawa keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kula ge teu diinum ku nyana cai lalaunan kakemuna ge lantaran menghargai Tuhan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang ka jero lawang geus kajerit nu mantak saya ada ka lawang masjid urang guru kikian nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoeun teh waduh budak ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak mantak urang Iran Syiah lawang masjid teh kieu-kieu sabenerna mah salah teteh teh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husein setiap jelema nu negara ka Sayyidina Husein lawangna bae kan ngomong negara ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang
iyalah salahna urang Iran urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ngajero mang mentakeun hampura teu deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya na dibere widadari nu biasa pangberekeun widadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mentak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mentak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga, istana, cai ngocor, makanan, minuman dan lain sebagainya. Tekebal jala keur cicing di sisi kali. Aya awewe Masya Allah. Gelis jasa. Hese nyaritakeun eta mah gelis. Kutilan. Cedaan. Pan awewe urang mah sanajan geulis ge coba ge pitak ge aya bae. Malu aya. Geulis dasar. Nyana kan maca langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Di jero ngimpi. Itu ge sarua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Cak nyana, kok maca la ilaha illallah? Kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi. Percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad. Neng ieu teh geulis amat sih. Kula dipersiapkeun jang kakak. Aduh. Yalah di jero impian geus teu kuat jasa. Langsung ngarawe. Mundur nya na. Sit. Dirawe le mundur. Pacana neng jang kakak tapi pada belum saatnya. Nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli. Hudangnya nah. Begitu hudang Masya Allah sengit na aya kene. Sengit na aya kene kadeureuleukeun kene langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan mah. Geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh. Loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat jasa ta ieu keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lalaga Masya Allah puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun budak letik umur 10 tahun loba nu kuateun. Lamun budak letik umur 12 tahun bae kuat, 10 tahun bae kuat, 7 tahun bae kuat, atuh kumaha urang nu gede. Kuat apa budak puasa orok-orok ge kuat. Yang heuy bae budak datang ka magrib, urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak. Puasa orok. Puasa nomor kedua mah muasaan mata ajak puasa mata di samping teu dahar teu nginum teu jima mata urang ajakan puasa ulah dula deuleu kanu dilarang ku Allah ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadegekeun nu dilarang ku Allah irung geus kieu jangan buat lauk asin. Hayang geura magrib bae sabira lauk asin, tapi lain deui mah gabus sieum. Asana jelema mah diteureui. Nah, ulah iru urang teh ulah. Masya Allah, ajakan puasa mata urang. Ajakan puasa celi urang, ajakan puasa sungut urang. Ulah datang ka gibah, ulah datang ka namimah, ulah datang ka kidib. Jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa, suku urang ajakan puasa. Tah nu hese di samping teu dahar, teu nginum, teu jima. Ieulah ngajakan puasa anggahota urang.
mata urang sewa ke maca Quran kurang di bulan Ramadan maceli urang ngadengkeun bacaan Al-Qur'an daripada hees mending daripada urang mun bentak urang bakal ngalayang bae mun bentak urang neuleut TV bae mun bentak urang teh bakalna kitu ngobrol mending hees kunci lawang trek gas hudang-hudang ke pas adzan maghrib karek aman inget ka uwa bae didoyong wajib noh kita kitunya nama teh sare ke hudang zuhur sare deui hudang asar sare deui hudang maghrib ke isuk kitu deui cek pamajikan aing masa tahun guys poso kos kitu kuat cek puasa si kos kitu ngaringkup besok ngagatem daripada maksiat teh kos kitu puasa teh ieu hese ge muasaan ieu teh disebut puasana saumul khawas mata ajak puasa ku urang ceuli ajak puasa irung ajak puasa lamun puasa model kos kaya kieu model kos dedahar teu nginum teu jima ieu kabeh diajak puasa mata ceuli tah ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan ayana di bulan Ramadan ulah sok ngomong sambarangan budak aing dulu Lailatul Qadar ka di bulan naon Syawal ini salah aya bulan aya Lailatul Qadar bulan Syawal Ramadan ita muasaan mata ceuli irung tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget di cerita abah di pondok keneh brak pondok muka kakula bebeja masyaallah eta lah tanggal 27 Ramadan belah dieuna keur diimah di dieu kabeh perasaan nanaon terakhir eta teh naon garang-garana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinara kaget keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinara kaget eta lah malam tanggal Lailatul Qadar ieu puasa lah tah urang tah ti kuari geureuh belajar ti kuari coba aya mah TV urang kasih sisikeun geus ulah renyak-renyak ganti gitu kede HP puasa ti HP bagus jago puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teh naon teh set ka dieu geus kieu dikenal pe di ieu ge naon gara-garana di non di ieu mah naon motor klakson eleh motor ge eleh nyeun goblok budak teh rek minggu nyana tetep aya di goblok-goblok ge kieu mobil titi enar ka tengah nyeun mah tolol eta kuari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala rupa tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah hayang nyawa coba awak urang teh bebe jaga pamajikan kakak neuk di jero kamar we keluar zuhur keluar asar ke keluar maghrib nya bo kak asana kakak jadi putih kayak kita seolah sok kitu atuh ka aing sugan we kula rada resep kakak hideung bukan aya kitu bae warna putih kos ayam negeri kan putih kana tah urang aya ngajajal coba kos kitu tah tapak ngaranna puasa teh jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam nomor kadua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas aya deui puasa khawasul khawas puasa khawasul khawas mah puasa make kolbu selalu ingat ke Allah nya nama batalna lamun teu inget ke Allah batal
asal teingat mereka Allah batal. Iyalah para mursalin, para nabiin hese tabokos gitu mah. Nah ieu puasa khoas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khoas ngaranna. Ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal. Nah teh kos kitu. Urang mah mun dahar batal, mun nginum batal. Kan dibere tabah. Adapun tanggal hijina menurut hisab ieu ambalaya tuh. Menurut hitungan cek ahli epimeris jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu Pahing 27 Mei 2017 dengan ketinggian hilal 8 derajat 56,45. Mun diceritakan panjang. Nyukom sami jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu Pahing 27 Mei 2017 adalah pada hari Sabtu, tinggi hilal 8 derajat 59. Badi atung misal sami jatuh pada Sabtu Pahing, tinggi hilal 8 derajat 11. Fatra'ub al-Manan jatuh pada Sabtu Pahing 27 Mei, tinggi hilal 7 derajat 4 dakiko 21. Salam. Syamsul Hilal jatuh pada hari Sabtu Pahing, itu tinggi hilal 6 derajat 59. Luhur. Nurul Anwar 8 derajat 27. Sulamun Nairen ialah karangan Syekh Mansur jembatan 5 dipakai anggaran setiap ulama salafi masih kada makakeun hisab anu ijma'na adalah malam Jumat. Panjang mun dicaritakeun lantaran ieu mah alalakur bae teu dicaritakeun panjang-panjang. Tinggi hilal 7 derajat 20 dakiko. Jadi gede naon kitu garana bulan teh. Geus ieu mah teu kudu dicaritakeun, insyaallah puasa urang bakal rempang terempung. Bakal rempung. Dina poe Sabtu lebaranana adalah hari Ahad. Berarti orang puasa 29. Sabtu Minggu Senin, Selasa Rabu Kamis, Jumat Sabtu. Minggu orang lebaran. Darjatnya tinggi sarua bae. Tinggi sulam menang 3 darjah. Kemudian kitu epiwaris menangna 3 darjah sarua bae deui. Kemudian kitu Jokom sarua menangna 3 darjah sekian. Kemudian Badiatul Misal menangna 4 darjah malah. Kemudian Fatra'ub menangna kitu 3 darjah sekian 38. Luhur Syamsul Hilal itu tinggi derajat hilal 3 derajat 43. Nurul Anwar sami 4 darjat malah. Ieu mah keur carita Sulamun Nairen adalah jatuh pada hari Ahad ke lebaran. Urang puasa 29. Insyaallah lamun memang ru'yatna pemerintah sesuai jeung aturan urang puasa bakal bareng. Andai kata pemerintah mengumumkan hasil ru'yat teu akur, dipersilahkan untuk mengikuti pemerintah, jangan simkuring we insyaallah dek make hisab Sabtu. Adapun bapak-bapak ibu-ibu tunggu pemerintah engke pemerintah ru'yatna poe naon persilahkeun, ulah kudu bingung-bingung ibadahna lain ka pemerintah hanya ngumumkeun mun bener nyana menang ganjaran, mun salah tanggung jawab jaga di akhirat, janyana naga tetep ibadahna ka Allah. Kula geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji nyawa sia aing ngaji. Ya aing ngaji tuturkeun aing ulah
Ieu jang aing we sorangan tutungtur nama aing bae. Ieu aya merak keur ngejere bebeng ieu. Teh jadi kula balantaran atuh loba wasiat-wasiat geus lah udah caritakeun wasiat itu bagus. Dek make hisab sulamun nairen tanggung babarengan jeung ulama di dunia. Urang ngadoa bae wah surni fi zumratihim wah sunni fi zumratihim terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun di samping kitab-kitab nu lain ulama geus ngaikrarkeun hayang make sulamun nairen bareng jeung Ki Mansur sakitu bae ente dek milu jeung Amerika los dek milu jeung Prancis los dek milu jeung Inggris legeg kusya aing dek milu jeung ulama bae nggak sakit ulang haruan kai nggak kayak itu di ais Gus Mansur ini anak emasku cekin ada aja pendek jangan salah lo ngapain ikutin gua lo sono lo sama Wilhelmina lo sono isi gue kayak di akhirat tahun gitu guys tanggung bobolokot milu jeung ulama nggak beres sakit tuh konsep nggak beres kudu milu jeung kula tujuan pemerintah poe naon eta lah nu kudu dituturkeun jang ente di cenah kula beunang milu ka kiai bae ulah sok iluna da ulah saksa ilu da ulah geus ka aing ka sorga cuma diajak paing bae cenah kiai so amat ka sorga je atuh sorga nu Allah aja aing na milu jeung ahli sorga atuh beres ja kawali cinta katuan Abdul Qadir cinta katua Maulana Hasanuddin cinta kabari kakarak balik ti zarah-zarah ti wali-wali nyana nyaho ye Syekh Mansur make kitabna atuh geus deuk bah boga kayakin lamun teu yakin keneh bakal diajak ku nyana tuh ulah milu ye aing mah boga yakin milu geus gege digawe tah hayang dikitu-kitu perebut engke wali ieu kadieu ish ulah perebut urang babarengan ayo parah ayo nu milu saya teh ulah kebal-kebal jangan tetap diajakkan di tukang iya wakir carita hisab bun dicaritakeun panjangan darjana tinggi datang ka dibere cara-cara ru'yat jeung bulan-bulana geus aya sagala rupa ka mana ngujurna belah mana ayana mun ru'yat neuleuna ka ditu apa ka ditu atuh geus aya sagala rupana nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka teu kudu dicaritakeun panjang-panjang insyaallah asana puasa bareng lebaran ge bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran aduh jarang lebaran teh heula bae lain deui tah urusan kos kitu bae ieu mah lebaran urang di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus kumaha mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meuli beasna lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sing hade abeh mantep ye ibadah ye ulah sok jadi omong-omong ye ngontrak di sini ngezakat di sono naon hubunganna jeung kontrak ya mayarnya nama ye sok jadi haharuan batu deuk ibadah bener ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atuh ngising mah de bandem dihanap ngajakat mah lain deui macam-macam ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantap deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok ditarima ku kula nu deuk balik di imah ngazakatna ulah ka dieu
ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masraf zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala ka mushola segala ka masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aju ke pemerintah di kamu sholakan di kamu majelis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu mushola mustahik zakat majelis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo ulama ngan ngabejakeun doa ulama hayang henteu dibere tilo henteu ulama hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah isaralah bae ieu keur carita ngaji pan ieu mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majelis mustahik zakat kiai dibere Samarenda menang di zakat kadang dia ngarenjak betungtung nama itu kudu jelas mustahik zakat asam ada 8 nah fuqara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditampung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kumaha mah teh naon ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu salah teh kos kitu tah salah bae bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah aya badan amil zakat ditampung mantep gua ge setuju jasa setuju kuda ge lain lalagaan nah tinggal bagi sabaraha kecamatan sabaraha desa berapa fakir miskin mantep jasa ulah sok aju salah guna endek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae malah mah yang tamer 2 deui nya mah hayangna ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan deh beda ada sosial seje ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae sa RT na teh. Nih, uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula. Gula gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi. Supaya orang mantap orang kan kayak aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu ieu bae aju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngereung kos kitu kudu dibejakeun geus balik lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia kayak aing mah Masya Allah karim urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu tukang itu mah tuh naon gitu ngaranna dagang hadam urang tukang malukun teu ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadam wajib ku urang miskin pamajikan urang kaya
pamajikan orang teu wajib zakatan ka urang teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat. Pak, bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho. Itu mana junta aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar. Itu boga tah cek pamajikan aga ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh asa geus atuh tah jadi geus dibere arak dizakatkeun kos kitu teh kaayana masyaallah karim. Lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dijanapakahan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolotna teu kawajiban urang jaya bapana ieu. Supaya jauh supaya ke orang bulak balik bae ngajakat ke pamajikan ngajakat ka salaki salaki ke pamajikan nanaonan mending diliwat tabak. Ulah salah jadi aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkulnya sanajan geus ngelingan hungkul supaya orang mantep ibadahna. Nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah. Anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah. Anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah. Mentak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur terutama kula di dieu boh kula manyunya sok sompral sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah-papatah ti Gusti Allah. Eueuh maksud geus andai kata aya nu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sakeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun. Kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura kakabehan nu jelas urang silih hampurakeun. Salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun. Kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat. Mudah-mudahan urang kabehan dibere teger. Mudah-mudahan puasa urang dibere kitu seger. Kemudian ditarima ku Gusti Allah. Di akhirat urang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sadajan urang neraskeun urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Haji Ummu Kulsum. Ti haji haulna malam 9. Haul Abah malam 9 urang lebaran Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu anu Senin. Nya urang puasa teh poe daun? Urang lebaran Minggu. Senin tan nyawaran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu beres tah Minggu malam Senin. Nah, berarti Minggu Senin malam 9. 9-nya hiji Ummu Kulsum ngaji minggu kedua. Urang lebaran Minggu kahiji ta minggu kedua. Jadi panjang